Angkat atau telepon. Jadi aing linglung. Dengan dekat tegang kia supir, aduh. Aduh, tinggal keung. Kau nggak pakai tumungku keung teh Pak. Ayo Bapak Ketua Korwil Pangalengan. Salam. Itu kompor dirinya di tekannya. Di mana ya Pak Ketua? Dia di Cibulu. Cibulu. Di Korwil Pangalengan. Dalam rangka naon teh? Silaturahmi bari musuh. Susu. Beres. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aduh. Aduh, asaku tegap. Langsung ngagoler. Langsung disampakeun. Wah, Asli tuh. Sudah ada tempe. Sudah ini kasih Yang mana? Nah, Ini tabu cek Tommy susu Pangalengan. wah mantap. Nih, Jatuh murah di situ ya. Oh, Cikina cangkang. Baik, di mana ya, Beh? Pangalengan di Cibulu. Pak, Cek Tommy di Cikampek ada susu. Daya. Jadi kalengan wae susuna Cikampek mah. Aya. Hidung-hidung. Sekarang Pak dosen ketua. Oh, iya. Tujuh di mana, Pak? Iya, Pak, di mana? itu satu. Korwil Pangalengan Kendangers, alhamdulillah ya. Jadi ngariung di rapat besar. Ah, rapat besar. Iya, nuker ngenyoh ya hiji ya. Ya ketua ya. COD. Lapar. Oh, lapar. Dari parfum dia, Oh, doi. Serang sakit kulut tah. Iya. Masker lah. Beli ruang nanti yuk. Kan ieu wajarkeun. Rama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalawan rahmat itu Allah. Alhamdulillah yang biasa bertemu pamrok johor. Nafkah barokah binaraga silaturahmi ridho Allah. Kalawan rahmat itu Allah. Alhamdulillah urang sadayana utami di keluarga besar Kendangers Bandung Kidul oge ka Korwil anu di Pangalengan ngatur nuhun kana panampilanana anu sakieu kauningan urang sadayana alhamdulillah muga-muga janten ibadah kanggo Korwil Pangalengan diwuwu ku sholawat sareng salam dicurah limpahkeun ka Panutan Agung habibana nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terat ka keluargana, para sahabat-sahabatna, para tabiin sareng tabiitna, dugi ka urang sadayana, mugia sumurut ngabaju miraga sukma, welas asihna, kalawan urang kakocoran
karamat syafaatna dubika yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Simkuring pangitan di dieu tamada khususna ka pribumi ketua Korwil Pangalengan, karekan-rekan simkuring kendangers nu aya di Pangalengan. Sejak ngahaturkeun nuhun anu mana antusiasna niat anu utami panginten silaturahmi supados urang ngalangkungan kendangers henteu pegat ya silaturahmi langkung solid langkung nanjeur ieu kendangers Bandung Kidul ngalangkungan korwilna sewang-sewangan malah mandar urang langkung ngaronyat dina individu sewang-sewangan khususnya dina kendang atanapi dina sagala bidang ngaronjatkeun kasenian seni tradisional anu aya di Jawa Barat. Simkuring panginten ieu mah sakadar muka oke didugikeun ke ketua Kendangers Bandung Kidul aya panguningaan kanggo rekan-rekan sadayana mugia ngawujud naon anu dipikapalai ku urang sadayana oke dijelaskeun panginten ku ketua margi lamun hirup sewang-sewangan lepas tina sabungketan panggih kasenangan tangtu nyorang kehancuran janten simkuring dina rengrengan ieu kasebat ari pupuh mah luhur teuing ngan panginten ieu mah saring-saring sareng simkuring kalabat panginten simkuring aya dina bidang kenal urang sami-sami saring we panginten tah sakitu panginten panguningan mah sakali deui panginten ngaturkeun nuhun kana panupieunana kanggo salajengna mangga ka ketua waktos kalon tempat dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Da anggar geuningan urang-urang mah mun silaturahmi teh sok dadakan wae tanpa direncana. Ayo urang Pangalengan. Ayeuna urang teh silaturahmi ka Pangalengan. Utamina aya sababaraha hal anu peryogi didugikeun ku pribados mengenai kegiatan atau lebih nyagiat Kendangers Bandung Kidul. Ini makan sama ini Sama apa? sama pinang, lauk pinang. Mantap. Sama ketua Kendangers. Endorse pak pinangnya. Wah, pokoknya mah luar biasa ini. Nah, bapak kan kirimnya. Aki. Anak gua waduh. Suka betul. Nah ieu nah geula ka dieu. Naon ieu? Itu yang satu pakai panci. Makan enak. Ini pakai tutup toples. Lebih wabar tuh. Ya. Lebih wabar.
Halo guys. Halo guys. Padepokan naon ieu Pak Ketua? Eta di ditu nya dangadang teh si Bakar Tata. Sariwangi, seni calung Bakar Sariwangi. Nah, eta nya. Walalan. Walalan. Anu mang tuntun ya Bapak sono. Masih ada di Cipaes. PSP sono. Ardi nyanyi nih. Ardi nyanyi. Two,